Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Dina waktos Gusti Allah ngumpulkeun sakabeh jalma dihisab sadaya umat teu aya nu kalewat. Jalma-jalma bararingku digiring ku seuneu kasaha kudunya lindung ayeuna meuni kaduhung. Lumpat sakabeh jalma di udag-udag neraka kaya pisan nu ngabela anging aman keur di dunya. Lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi Adam minta tulung jeung syafaat Nabi Adam pok ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kula oge acan puguh tusugan ka Nabi lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi minta tulung jeung syafaat Nabi pok ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kula oge acan puguh sugan ka Nabi Ibrahim. Lumpat sakabeh jalma muru ka Nabi Ibrahim minta tulung jeung syafaat Nabi Ibrahim ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kula oge
Nusa pok ngadaung. Aduh karunya teuing boro-boro nyapatan. Kula oge acan puguh tusugan ka Nabi Isa. Lumpat sakabeh jalma nguruna ka Nabi Isa. Minta tulung jeung syafaat Nabi Isa pok ngadaung. Aduh karunya teuing boro-boro nyapatan. Kula oge acan puguh tusugan ka Kangjeng Nabi. Lumpat sakabeh jalma nguruna ka Kangjeng Nabi. Minta tulung jeung syafaat Kanjeng Nabi teras sujud. Sujud ka Yang Agung nyuhunkeun syafaat Gusti Allah teh nimbalan teh ku anjeun syafaatan. Jengkat tina sujud Kanjeng Nabi teh ngorejat narajang naraka galak naraka ampun careurik. Hanjat ka meja hejo Kanjeng Nabi ngahukuman.